Pikeun urang Bandung kecap seblak teh geus biasa didenge jeung diburu. Tapi kiwari geus mimiti akrab di kalangan masyarakat, khususna di kalangan remaja. Beneran, kadang-kadang pun kieu untuk dimasak bumbu-bumbu kone. Anu digulung sareng digabungkan sareng rempah. Sanajan kitu, kiwari aya loba variasi seblak sadia di seblak sapi, seblak basa, jeung rupa-rupa toppingna. Tah, siga salah sahiji warung di Cilengsi, Bogor, nu rame ku pangunjung. Halo, perkenalkan, nama abdi Sri Bunga Jelasari. Nami abdi Nuha Zahira, ayeuna arurang tos dihareupeun Basoaci di Cilengsi, tepatna di Perumahan Duta, Cilengsi, Bogor. hayu urang langsung asup wae ka jero. Teh aku mau bakso aci konfliknya satu, boleh. Sama seblak basa goreng satu. Kategori mulai berapa kakak? 1 sampai 10? 3. Ya, ada lagi tambahannya? Minumnya mau dari Casinonya satu sama Nutrisari. Esnya 1. Nutrisari itu beras atau apa? Beras. Beras 1. Ada lagi tambahannya? Udah kita Totalnya jadi 40. Seblak nyata kadaharan khas Bandung anu diwangun ku kerupuk anu dipulup tuluy diasakan ku bumbu saperti bawang bodas, bawang berem, uyah, kencur, jeung cabai rawit. Padan carana sami diganjian mie goreng atawa tiaw dina bahan garing. Sanajan kitu, seblak oge rasa beda. Salian ti eta, seblak biasana oge disiapkeun ku bumbu anu leuwih rada. Diaduk jeung rupa-rupa bumbu. Saos kuana sorangan raos lada. Digabungkeun jeung bakso jeung endog. Pikeun anu resep lada, tangtos seblak mangrupikeun tuangan anu pastikeun nyumponan rasa haus anjeun kana sensasi lada. Biasanya kalau pesennya seblak. Biasanya enak banget. Kalau di rating dari 1 sampai 10 berapa? Kayaknya 9,8. Karena enak banget. Terus kalau rating dari 1 sampai 10 berapa? 9. Kalau seblak itu udah hampir 1 tahun, kalau Basaci itu udah 3 tahun, berjalan 3 tahun. Awalnya suka makan sih, kayak makan bakso aci, suka kuliner gitu. Untuk bakso aci itu, untuk best sellernya ada aci komplit sama tulang rame. Untuk yang seblak itu ada seafood sama batagor. Anak-anak suka, anak-anak sekolah, ada ibu-ibu juga ada lumayan banyak yang beli gitu. Review ti arurang seblak jeung baso acina nikmat tur Porsinya pun loba. jeung hargana Pas di kantong pelajaran. Tong hilap cobian baso aci klasik di Di Perumahan Duta, Cilengsi, Bogor. Hapunten abdi Nuha Zahira sareng Sri Bunga Jelasari. pamit undur diri. Dadah. Tah, itu laporan ti urang muka sareng bunga di warung bakso aci klasik. Berhadir, kami dina acara Warta Dinta Dia. Abdi Laila Sesari, sareng rekan-rekan. Satria Putra Presnadi. Pamit undur diri. Hatur nuhun sareng dugi.